Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi Apriani Nabila Ishak. Bade nyaritakeun dongeng Tangkuban Parahu. Ti jaman baheula aya dewa-dewi ngalakukeun kasalahan anu sakitu gedena. Salaku hukumanna nyaeta sang dewa robah jadi sato anjing anu ngaranna Tumang. Sang dewi robah jadi sato babi anu ngaranna Celeng Wayungyang. Hiji dinten, Raja Sunda angkat ka leuweung kanggo ngaburu sasatoan. Nuju waktus eta, Raja hoyong hahampangan, nyaeta buang air leutik di semak-semak pohon secara teu sengaja. Cai kotoran Raja katampung dina getok anu tok garing. Teras Celeng Wayungyang haus janten cai eta teh dileueut ku Celeng Wayungyang. Dina waktos eta teu lami babi kayang hamil teras ngalahirkeun murang kalih istri di leuweung. Kaleuresan Sunda ngadangu tangisan anu murang kalih istri teras murang kalih istri eta dicandak ku raja ka istana tanpa sadar bahwa eta murang kalih raja. Sapanjang waktu eta budak istri tumbuh ageng sareng lereng anu geulis anu dipasihan nami Dayang Sumbi. Dayang Sumbi jadi rebutan pameugeut bahkan janten peperangan antar karajaan. Pademelan Dayang Sumbi nyaeta resep Nenun. Nuju waktus Nenun bola benangna rarayangan kaluar istana, tapi Dayang Sumbi teu tiasa nyandak leuweung dilarang ku raja. Dayang Sumbi sumpah upami aya nu nyandak eta benang bola eta upami pameugeut bade janten salaki, upami istri bade dijantenkeun wargi. Terang bola benang eta dipanyandakeun ku sato anjing anu ngaranna Tumang eta. Singkat carita, Dayang Sumbi hileun sareng Tumang. Teras linggihna di leuweung dugi ka gaduh putra anu dipasihan nami Sangkuriang. Hiji mangsa Dayang Sumbi miwarang ka Sangkuriang supados berburu. Sangkuriang di leuweung ningali babi leuweung. Anjeun bade manah eta sato tapi dihalangan ku Tumang. Kusabab eta sato babi nyaeta nini Sangkuriang. Dituang teh artina si Tumang. Sasatoan Sangkuriang wawartos Dayang Sumbi. Bendu pisan dugi Sangkuriang ditakol ku mastaka teras diusir. Singkat carita, Tumang dirawat ku ahli tanpa anu bijak dina bela diri dugi dinten janten murang kalih anu ageng gagah. Dina waktos eta Sangkuriang pendak sareng ibuna. Teras Sangkuriang tertarik tinu kagelisan eta. Dayang Sumbi dugi ageng ngajak nikah sacara teu sengaja. Sangkuriang ngabuka iket mastakana ka Dayang Sumbi katingal tampa bohak di mastakana. Teras Dayang Sumbi reuwas, kadayang pingsan. Teras anjeunna ngaluarkeun syarat ka Sangkuriang. Membendung bendungan agar jadi telaga, membuat perahu dalam 1 malam. Sangkuriang nyumponan syarat anu ti Dayang Sumbi. Prek Sangkuriang ngarjakeun syarat eta. Kadayang dibantu ku makhluk goib. Ningali keberhasilan Sangkuriang, Dayang Sumbi ngemulai deui kumaha carana kanggo ngagagalkeun Sangkuriang. Teras Dayang Sumbi ngabetangkeun kain bodas anu ngaluarkeun cahaya teras noko lesung supados hayam jalu kokorokok. Saetas eta kalaping ku makhluk goib. Teras makhluk goib lalumpatan ningalikeun
pagaweana Sangkuriang ngambek murka teras ngacarkeun walungan Citarum anu ayeuna jadi Gunung Manglayang. Teras nangkupkeun parahu Ageung anu ayeuna janten Gunung Tangkuban Parahu. Sangkuriang curiga ka Dayang Sumbi teras milarian Dayang Sumbi. Berkat bantuan Tisah Hayang, Dayang Sumbi berjelma menjadi kembang jaksi di bukit Siangna anu ayeuna janten Gunung Putri. Akhirna Sangkuriang leungit ka alam gaib. Sakitu carita dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.